Ci, tibatan nyowai HP mendingan bantuan bapak. Tuh ceboran tetangkalan. Ari si bapak geus pikun gitu kan orang mah teh gaduh pepelakan. Si bapak mau ulah we budak senang teh. Ci atuh panyanakeun kacamata bapak bade maca WA. Si bapak linglung, ari eta nu dina tarang naon? Astagfirullahaladzim, ari geus limperan teh. Abong geus kolot. Sok atuh ayeuna geus mending sapuan buruan dari perdebatan nyawa HP. Nya atuh teteh sapuan buruan heula, tapi lamun tos beres teteh langsung ulin nya. Nya heug. Ulin tong jauh-jauh bari asuh tah. Adina bawa ulin. Pak, teteh abang heula nya ka Tegal sareng babaturan. Eueuh tas si teteh nyimpen sapu. Bari jeung teu bener nyapuna ge. Sampurasun, assalamualaikum. Rampes, waalaikumsalam. Eueuh aya pangersa gini. Keur naon ya? Siga ngomong sorangan, yang rajin deh. Puku bema ya budak. Kukuring titah bebersih buruan. Sapuna kalakan disimpan di handap. Dasar. Ah, hujan mang ayo orang kala tuh hujan mang. Ayo tuh. Ayo mang atos cenela nyeuna ke kursi abdi. Siap. Calik di dia mang. Siap. Alhamdulillah. Nyarek kau jual tanah? Nya, tanah anu di Tegal nu dihareup. Oh, tanah Tegal nu sok dipake ulin barudak. Nya, eta. Kacida si Akang tega gitu. Eta kan tempat ulin barudak. Emang kunaon gitu? Tanah-tanah nu kuring. Ngajual-jual kuring. Tempo si Mang mah. Lain gitu, mang lebarkeun we eta tanah teh hiji-hijina. Di lemur ieu nu nyesa, pat pangulinan barudak. Biraku we dijual. Barudak kumaha arulinang ke. Biraku arulin leuweur kenteng. Main bola tengah imah, ucing-ucingan di kamar. Tok bayangkeun we. Nya karunya oge barudak ayeuna leuwih tempat ulin mun dijual mah. Tapi nu meulina geus aya di lokasi. Ah, tinggal batalkeun we. Batalkeun. Nya, ayo kumang dianter. Ayeuna? Ayeuna. Nya urang susul atuh kali itu. Ayo. Ayo atuh. Ayo, siap. Tah ieu dul, tanah nukang nanang teh. Iya, Da eueuh deui sigana mah. kabeh kan iya, Der? Heueuh, ditu, Heeh. kaditu. Oh, cocok jigana ya lokasi strategis. Jeung rame deh nya. Pastilah. Oh, can aya warung jigana nya. Acan jang nyieun naon gitu dul. Kieu minimarket lah. Supermarket lain minimarket. Naon ngaranna? Ngaranna teh Adul Minimarket. Sagala aya. Hade euy, di dieu mah dul cocok. Cocok. Wah, hujan, Der. Euy. Gimana ya? Yuk yuk, gerimis. Belah mana gimana? Itu tuh, di sagu. Ayo yuk, itu. Yuk. Langsung buru ah. Iya, geuningan ide teh. Tah di dieu ieu dul nahan. Tah ieu dul da eueuh deui kan. Memang nanang mah. Nya sih cocok. Ya strategis pisan soalnya. Loba warga deh nya. Can aya warung cigana teh atau minimarket? Acan dul ngan loba padet jalmana dul. Iya, cocok Der. Benernya. Tuh dul, nu bogana tuh. Mana? Tah, datang ka dieu. Sampurasun. Assalamualaikum. Rampes. Waalaikumsalam. Geuning ilaing dul. Der nu rek marili tanah teh. Bade saha? Mang Roy geuningan. Mang maker ulin haja ka sobat dalit ye. Oh. Jadi hampura we Kang Adul, Kang Deris. Ya. Nama satos dipikir-pikir ku abdi tanah teh nu sakieukeuna. Oh. Nya sigana mah mah dibatal we, batal dijual teh. Nah kitu. Ujug-ujug ngabatalkeun. Alasan naon? Oh, jadi kieu urang teh
kahiji ieu tempat lamun dijual teh eueuh keur kaulinan barudak lembur. Keur mah ieu tanah teh aya riwayat ti baheula Nya, tempat nya. arulin barudak, tempat segala rupa di barudak kegiatan. Sosorodotan, sorodot gaplok jeung lain sajabana teh di dieu. Oh, nya terus? Jadi nya kukuring dibatalkeun we kitu inget sadinya teh. Kumaha Den? Har ari emang jauh di jugjug anggang di teang teu jadi. Terus? Kekerek meuli tanah mah tuh aya emang rek jual tanah murah lah. Tanah naon? Tanah kuburan. Jangan urang eta mah. Ah, aya wae. Terus kumaha tuh? Ayeuna Balik lah. baik wae. Heeh. Ah, nya tuh tukang. Gitu Saya. hampuranya. Nya, saya. Matok ah. Teu bener aya. Hujan deui ah.